Pak, ya, ada satu pertanyaan ya buat Bapak. Kalau ke tempat sini yang berziarah biasanya banyak kan? Ya, kalau yang jarok disebut banyak, disebut tidak. Soalnya pada intinya yang jarok ke sini itu adalah orang-orang yang betul berziarah atau berdoa atau niat ibadah di tempat kasucian ini yang dialak barokahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang datang ke sini itu yang betul-betul tahu silsilah, tahu silsilah, tahu sejarah. Gitu. Jadi tidak makanya tidak kayak seperti tempat wisata lain. Dan ini sebagai wisata religi. Nah itu mungkin pertanyaan jawaban kami di sini ya mengingatkan gitu ya, di sini mungkin masalah ziarah intinya niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun di tempat pegunungan ataupun di gunung ini ataupun di Karomah ini yang dialak barokahnya. Mudah-mudahan dengan adanya Sabilulungan, jaga Sabilulungan ke sini bisa membawa berkah untuk kita. Amin. Terima kasih seluruh umat yang ada di Indonesia ini ataupun di Nusantara. Ya, amin. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jaga Sabilulungan. Kami sedang berada di Panjalu, Kabupaten Ciamis, tepatnya di Cipanjalu. Ini adalah makam Eyang Cakradewa, orang tua dari Eyang Prabu Boros Anung. Agar pemirsa ingin lebih tahu informasi tentang Eyang Cakradewa, mari kita kunjungi Bapak Kunjanya. Terima kasih. Mari pemirsa, kita masuk ke dalam. Pak Kuncena ya? Nuju heula. Oh. Tabu sabaraha ke ka dieu nya? Kedap di ka dieu. Oh, mohon. Panginten ngamper sendal beteu sabiasa. Mangga. Mohon. Mangga, Pak. Mangga. Nah, pemirsa, ini adalah jalan baru ya. Dulunya kalau kita mau berziarah ke Eyang Cakradewa, seperti tempat yang tadi kami jelaskan di depan itu adalah gerbang utama dulunya ya. Namun sekarang dipindahkan ke arah sini agar lebih nyaman perjalanannya. Mari ikuti saya. Nah pemirsa, kita sudah sampai di persimpangan. Ini adalah petunjuk ya, agar pemirsa tahu yang baru ke sini arahnya kemana untuk masuk ke makam Eyang Cakradewa.
Ya pemirsa, kita hampir sampai ke tempat tujuan. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mari. Mudah-mudahan pekoncenya ada di sini. Alhamdulillah pekoncenya ada tuh. Assalamualaikum Pak. Aduh, damang Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh. Pak punten sate acana abdi kadi teh bilih ngawagel aktivitas Bapak. Abdi teh ti tim jaga sabilulungan. Amin. Mohon saya. Mohon abdi teh nya istilahna ngawitan. Mohon. Kapalih dieu teh hoyong terang, istilahna eyang Cakradewa teh saha Mohon. panginten Bapak langkung uninga Mohon. sejarahna Bapak punten kersa upami istilahna dituhunkeun keterangan. Insyaallah. Terus panginten abdi nepang kula makanya Mohon, dia panginten senengan abdi king tukiman mohon. salah sawios salah sawios pengelola atau napi disebatnya aja sebat kuncen atau napi juru kunci di Mohon. tempatan karomah di alamat di Desa Bahara, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Memang geus kuring panginten tos ya secara turun temurun, secara ya tipun Bapak. Alhamdulillah urusan ya panginten kepentingan yentina tim ya sadayana nu penting panginten mapai galur leluhur panginten ya. Mohon laras. Anu kaduana panginten nya sanes nu kaduana intina nama jaroh lah silaturahmi. Mohon laras bisa. Tempatan. Laras. Insyaallah urusan sejarah panginten tiasa dicaritakeun kitu nya. Mohon Sejarah panginten cerita sumberna. Abdi tipun Bapak ti aki ti uyut. Bilih kitu nya, bilih benten versi kitu nya sareng anu sanes anu kumaha gitu. Namina nage cerita. Mohon. Eta panginten wang ieu keun panginten urusan sejarah. Nah, ya salah sawios tempat nyata dina masuk Cipanjalu teh ayeuna sebatna cagar budaya kalebet cagar budaya Kabupaten Ciamis. Mohon. Anu sebagai aset Desa Bahara, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, tapi anu dilebetna ka wilayah Desa Bahara. Mohon. Terus panginten di dia panginten ka Tawis ya gerbang utama. Ya, pemirsa, ini gerbang utamanya ya. Ieu urang tinggal ka lebetnya naon anu aya di dinya, terus ya sambil jaroh lah intina urang jaroh silaturahmi. Mudah-mudahan jarohna urang sadayana aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo pemirsa. Nah ini pintu gerbang utama dan ini adalah penulisan orang tua saya dulu sebagai pegangan untuk penjara. Oh iya. Yuk ya Pak utama gila panjang. Nah ya panten biasa kauninga ku sadayana. Ia adalah nyata salah sawios peninggalan sejarah ketika yang Prabu Sanghyang Cakradewa pengistirahatan terakhirna di dia. Intina dimulai ngabegawan ketika nyasantos murang kalihna arageng dia tempat diangge ngabegawan kapungkurna. Surupan begawan itu adalah nyata tina asal waktos budaya Hindu Buddha. Salaresna anjeunna nuju ngajalankeun ilmu tasawuf. Dumeh anjeunna orang pertama Islam di Panjalu. Nyata. Teras anjeunna dia tempat ngajalankeun ilmu tasawuf. Tos cul sareng keluarga, cul di sareng tahta negara, sareng tahta kerajaan. Dari tuna duniawi na kadikjayaan kanuraganana sadayana buang, anjeunna manusia biasa menghadap ke Allah Subhanahu wa taala di tempat. Ya. Anu saur sepuh mah barang daharna cukup amalan jeung wiridan dugi katilemna lolos atanapi ngahiang di tempat. Eta apa itu? Pada selalu ya anu janten pada ngajugjug tinu jauh
ngudag-ngudag tinu anggang ka ieu tempat intina jaroh di dieu nyata ngadoa di tempat bersejarah anu dialap barokahna keur arurang sadayana. Nah eta ya pangitan anu titik utamaan dari dieu. Eta teras ya di dia aya saung utama atanapi saung tempat tawasul tempat tawasul, tempat hadoroh, tempat munajat kanu maha kawasa da ieu tempat kapungkurna patilasan eyangna nyata tempat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala di tempat. Nah, ya. Terus nah, enggak ketahui, yuk berkesan up. Ya, hati-hati. Nah, hati-hati ya. Jalannya licin. Saya pengen salah serius kawah disebatnya. Kawah, Pak? Kawah Cipanjalu teh ya. Nyata hubungan langsung sareng sejarah Situ Lengkong. Mohon. Jadi ketika ketika Boros Ngora pulang ke tanah suci anu dipasihkeun teh nyata opat anu kahiji kedang kangkam cendera mata Pisadina Ali anu ayana di Bumi Alit. Mohon. Terus tongkat atanapi cis tongkat para Jumatan. Terus baju kerajaan Mekah sareng cai jam-jam anu dina gayung bolong. Mohon. Cai dipasihkeun ka ramana ti Boros Ngora teh ka Cakradewa. Kue yang Cakradewa dikucurkeun di salah satu tempat pasir jambu Situ Lengkong Kiwari. Mohon. Oh jantan Situ Lengkong anu di hadap teh mohon kawitna eta apanya? Mohon. Eta dikucuran ku Prabu Sanghyang Cakradewa. Mohon. Kanten Situ Lengkong Kiwari. Gayungna di sana kayu tempat. Numutkeun eyang mah, numutkeun sepuh Panjalu mah. Mohon. Gayungna dia tempat. Nya ketika cai tos keluar anjeunna teh anjeunna ngabegawan di tempat atanapi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mohon darat. Panginten Pak punten bade naros upami nu ziarah ibak di dieu teh sawios. Nah, ya memang pertarosan saya pisan. Mohon. Ya cai karomah disebatna cai barokah nya. Mohon. Cai kalna tinaliang diangge kunu jaroh sakedahna gitu nya. Ibak di dia mangga, ibak bebersih abdas gitu nya. Terus kahilirna lebet di kan liar. Itu sapertos di sana. Jantan teh aya pembuangan duka ka mana panginten? Tah eta. Pembuanganana janten caina nya caina. Teu biasa disaknya tah. Cain teh lebet di kan liar. Tos ribuan tahun ieu duka ka mana ieu cor caina impat ka mana. Mohon. Caya nu terangin. Sehingga simpuring oge nya ada manusia biasa saking ngamutan. Saupamana aya gangguan, aya mampet, eksahan ngawariskeunana. Mohon. Eta terus kadang-kadang secara ieu pangitan Cipali kaler Cipali di teh hilir teh keluar di cai. Dia keluar naik kalukur. Ya. Oh, mun aya informasi abdi teh Pak. Mohon. Saurna cai ti palih dieu teh kantos istilahna naik ka luhur. Mohon. Subhanallah nya sakitu jangkungna ya. Terus ya intina nya arurang lah sebagai anu penjarah nya ta ulah ditinggali mistis atau mati gaib gitu kieu nya. Mohon laras. Cai keluar tinggal liang diangge ku nu jaroh lebet deui kan liang. Logikana atau napi filosofisna keur arurang pangiten. Urang keluar tinggal liang rahim. Gumelar di alam dunia isukan pageto mal bisa nawar deui lebet deui kana liang lahat. Eta wentos anu tanana. Maka upami anu jaroh ka dieu anu ibak di tempat pangiten niat ngebersihan diri. Mohon laras. Niat nyucikeun diri di tempat nu dialap barokahna. Mohon. Ai cai mah sami wae lah di mana-mana ge. Itu mung kaistimewaanana aya ceritana. Eta pangiten. Hatur nuhun Pak. Ya. Naon sababna ya jasa anu ngabangunkeun Bapak almarhum. Mohon. Nya eta ketika diangkat dan bentuk ser. Naon sababna? Sabab namina anu jaroh ka Cipanjalu keur kapungkur sapertos anu munjung ka gunung. Ya. Nah, tos diayakeun mushola mah tempat ibadah ya mayoritas sarolat heula. Mohon laras. Ngaos heula urang kang kepidahan. Laras. Malihan biasa di unina hasil pembangunan anak.
dibangun kupun bapak almarhum itu teh mangga Tahun 80 genep ya Pak. tahun 80 genep itu nan anu waktos ngadamelanana eta teh Mohon. Janten pun rama teh kuncen pertama. mu henteu tos ti Sanes? aki Oh ti aki. tapi akina ki putih pun biang Oh mohon Laras. eta bang nah ya tempat ibadahna mangga tiasa di ya memang setiap orang anu berjamaah atau nanti ngejaroh ka dieu panginten ya ngadegeun salatna di tempat pisan pada saat Ngayakeun fasilitas kangge ibadah nah benernya. gitu mohon ulah dugikeun kasih panjalu jika anu munjung ka gunung Mohon. tempat pengistirahatan terutama yang anu ngendong Mohon. di dia kan seueur kumaha niatna anu penjarahnya anu mustami datang ka dieu aya anu sejak ngendong anu sejak itikaf sejak munajat ke Allah Subhanahu wa taala tempat terkadang dina pas malam hari dina tengah hari dina tengah malam hari anjeunna ngayakeun ibadah di tempat bohot we ku kalimah-kalimah Allah dengan ngaos sareng dengan tawasul tadakur nyata tahlil segarupina gitu dilaksanakeun di tempatnya ya tempat pengistirahatan atau napi barak lah barak Jamaah Pak inten. Pados ya kan nggak di dia seueur situs-situs anu lain nya tapi lebih tua ti dia ieu mah yang Prabu Sanghyang Cakradewa ieu luasna 16 hektar 16 hektar kirang langkung tah ieu mah di wilayah pasisianana da di pasir mantos batas tanah masyarakat agungna kapali kaler didinya aya situs-situs menunjukkan bahwa benar jeung aya kerajaan Panjalu baheula kahiji aya situs prasasti nyaeta batu tulis itu pendirian kerajaan Panjalu baheula Masih caket di palih deh Pak. rada tebih di tonggoh gitu naik jelas aya jelas Mohon. terus anu kadua panginten aya Ciriung tempat ngariungna atau napi tempat musyawarahna petinggi kerajaan. Mohon. Terus aya Tampian Dalem tempat pangibakanana dalam Panjalu. Aya Kulah Batu Tulis. Eta kulah batu tulis teh hiji kulah tapi seueur batu dina taringgul batu. Eta nu janten ieu panten didinya tempat pangibakanana Ibu Ratu Permana Dewi. Oh mohon. Itu sosok raja pertama anu ngadegeun kerajaan Panjalu eta. Istri mana? Istri. Terus anu salajengna aya deui alun-aluna, tilas alun-aluna. Di paling itu. Biasa ditinggal upami aya waktos mung dayeuna mah tos wonten. Mohon Wonten mengingat. Terus Panjalu memang jelas itu batu tulis anu jadi prasasti kerajaan diadegeun ku salah sawios Ratu Ning Adil nyaeta Ratu Permana Dewi turunan ti Kasanghiangan di Gunung Bitung nyata saudarana dua atau napi tilu sareng anjeunna anu kahiji Ratu Permana Dewi di Panjalu bukosna di dieu pisan ci Panjalu anu kadua Sanghyang Ponggang Rumang Hyang Talaga anu katilu Blegtamleg Raja Gulingan di Kuningan itu turunan ti Gunung Bitung. Ratu Permana Dewi pertikahan sareng Rangga Gumilang sosok turunan Kabataraan ti Gunung Sawal. Kabataraan Gunung Sawal. Gunung Sawal. Nyata Rangga Gumilang atau napi Rangga Sakti. Nah, nya didinya ketika tos ketika ajeuna ngadegeun kerajaan dicepeng ku salah sawios istri nyata Ratu Permana Dewi sehingga julukan Panjalu nami Panjalu salaresna nama identikna sareng istri Ratu Permana Dewi tina asal kata bahasa Sunda Papana Jalu. Papana oh mohon Jalu. Papana Jalu Dan istri iya harus terus turun anu kadua pengken kaputrana nyata Sanghyang Lembu Sampulur Wali Sampurna anu di Gunung Tilu Payung Agung. Nah eta putra ti
Rangga Gumilang atau napi Ibu Ratu Permana Dewi anjeunna penerus tahta kerajaan Panjalu anu tilengna di Gunung Bitung wilayah Gunung Tilu Payung Agung anu wilayah Panembangan. Nah, diteraskeun ku putra anak nyaeta ku Prabu Sanghyang Cakradewa nya ieu pisan. Ieu bisa disimpulkan kahiji raja katilu di kerajaan Panjalu, terus perjuangan anak sosok orang pertama Islam di Panjalu kemungkinan di Nusa Jawa adalah anjeunna. Nah sababna kahiji aya cerita anak anu kaduana kapati-pati miwarang kaputra anak ka Boros Ngora miwarang maguron ka Sayyidina Ali memperdalam ilmu agama Islam ya upami anjeunna ke langkung tipayun Islam. Mohon. Nah, sim kuring selaku getihna ya jelas anu nyepeng anu megang pertama di kerajaan Panjalu Islam. Subhanallah. Eta panginten teh sim kuring urusannya. Nah eta panginten keras secara turun temurun sadaya anak oge ngagaduhan keturunan. Anu kahiji putra itu genep. Anu kahiji Sanghyang Lembu Sampulur neraskeun jenengan akina. Anjeunna pernah nyepeng kerajaan di Panjalu ketika Boros Ngora pulang di Tanah Suci. Anjeunna ngababatu di Tampomas Sumedang. Nyaeta ngadirikeun kerajaan Cikal Bakal Sumedang Larang. Menyebutkan sepuh. Terus anu kadua Sanghyang Boros Ngora, Prabu Sanghyang Boros Ngora. Anu kadua eta Boros Ngora anu dipiwarang maguron ka Sayyidina Ali anu neraskeun tahta kerajaan Panjalu anu nyebarkeun agama Islam di kerajaan Panjalu sareng sekitarna anu mindahkeun pusat pemerintahan kerajaan ti dayeuh luhur ka Nusa Gede Boros Ngora. Mohon. Nah, anjeunna ganten raja. Nah, anu katilu Sanghyang Panjibarani itu sosok panglima kerajaan Panjalu. Anjeunna eta ngadegeun kerajaan di Banten jenenganna Taji Malela. Taji Malela Banten. Eta pituin putra yang Cakradewa. Terus anu ka opat Ratu Nagarunting eta di kawasan Galuh. Anu cor-coran anak kerajaan Galuh. Nah, anu ngiring cenah saur sepuh mangiring ngadirikeun kerajaan Galuh. Terus anu kalima nyaeta Nimas Mangprang Kancana anjeunna di Gunung Salak, Gunung Kancana Bogor, tilemna di Pelabuhan Ratu anu nurunkeun keturunan ka kerajaan Salakanagara. Anu kagenep Dewi Putri Punut Agung dipikah ku Raja Sunda. Ai Raja Sunda teh Cikal Bakal Pajajaran. Anu ngadegeun kerajaan Pajajaran. Nah otomatis anu ka kerajaan Pajajaran aya syarat turun temurun janten upami ayeuna anu kiprah janten raja-raja di kerajaan Pajajaran nurutkeun jalur Baban Panjalu itu masih turunan ti Panjalu. Mohon. Malihan aya nu kawetan nya tah anu kawetan teh da kapungkur mesti aya Jawa Tengah Jawa Timur. Mohon. Eta tanapi Jawa Barat langsung kawetan aya anu sebat Kandamui, Kandasura, Brawijaya, Jayabaya itu turunan ti Panjalu. Eta panten urusan sejarah sadaya ngagaduhan keturunan terus versi Panjalu panginten kapungkurna kerajaan teras Padaleman teras kabupaten ku ayeuna nyata ku peradaban budaya ayeuna masih dipertahankan nami kacamatan Panjalu dan sareng anu disebat Cipanjalu mah ieu sablok ieu. Anu di ya itu Kabupaten Ciamis banyak. Kabupaten Ciamis. Mohon. Eta panginten nyangkut sejarah. Singkat itu intina kieu lah intina nama. Mangga sadayana urusan sejarah mah panginten tiasa di tingali ku masing-masing atau nanti dianalisa ku masing-masing sadayana ngagaduhan versi sadayana gaduh ya gaduh Cerita banyak masing-masing. Eta mangga musing sim kuring oge hanya sebatas cerita abdi pikeun Bapak.
bapak ti aki ti uyut secara turun temurun. Terus anu kadua na ngaran sejarah nah sejarah Panjalu mesin sim kuring oge tiasanya kita kenungkul tingkat kebenaran mah belum tentu benar 100%. Naon sababna kahiji teu aya data anu otentik, anu kaduana terang-terangan saya teu nyaksi. Mohon. Lamun nyaksi ribuan tahun ke tukang, kapung kareng bener. Biasa lah. Eta. Terus anu ka salajengna panginten Kanggo Tisim Kuring selaku pengelola ieu Panjalu, urusan sejarah Panjalu. Pesan banyak. Pesan ya karena dayana. Percaya teu percaya lebih baik tidak percaya. Naon sababna? Karunya bisi robah akidah mempercayakan sejarah terus-terusan mistis anu dieukeun sementara kewajiban orang ke Allah Subhanahu wa taala ditinggalkeun. Itu pesan eyang. Itu pesan wangsit Panjalu. Anu kedah di leres-leres dimulai leres-leres dia. Ya hatur nuhun. Mohon Panjalu saresna leres sareng ngadeg kerajaan baheula. Kahiji aya prasastina batu tulis. Anu kadua aya situs-situsna atau nepi peninggalan sejarah-sejarahan atau nepi tempat-tempatna anu katilu aya barang peninggalanana parabot eta anu dimuseumkeun di Bumi Ali eta pusaka menten mohon pusaka-pusakana terus ngagaduhan wangsitna ngagaduhan ceritrana atau nepi ngagaduhan silsilahna salajengna budaya pelestarianana masih aya anu kahiji anu sok digelar setiap setahun sekali dina waktos upacara sakral nyangku. Terus periode tahun dengan deui nya tah pertama peninggalan sejarah utamanya kahiji nyangku kadua upacara sakral nyangku kahiji anu kadua nyata pelestarian seni budaya terutama seni debus. Panjalu ngagaduhan seni debus anu laras-laras waktu zaman ngadeg kerajaan Panjalu itu di Katuari masih ada. Nyata panten yang ku peradaban budayana wangsitna tiasa ditingali di Palu itu. Kahiji panten muka di makna biasa di Panjalu Sumur Rahayu Sangkal Walia mangan sareng halal pakai karena suci usak lantas sebenarnya seueur handapna buka sebabara baik atas itu itu waktos ngadegeun kerajaan Panjalu wangsit nyata salah satu ageman salah satu dasar salah satu pegangan kanggo pelaksanaan ngajalankeun kerajaan Panjalu waktu itu tentang yang dianggap karena kehidupan banyak apa nih dan kan prosesinya seperti itu mangga eta mah pangitan Tisim Kuring bukan sejarah dah kami ceritakeun mah mau seepu sebara ieu tinggal pasti panjang banyak singkatna lah intina pangitan anu hadir ka Jaro anu ieu pangitan Kasaronat tos kana stok 1000-an tahun ieu karomat atau nabi yang Prabu Sangyang Cakradewa di Paripati Surat masih kan bermanfaat dan anu jararoh atau nabi terima nyata di mana wae menghadirkan dia pengunjung itu masih ada manfaatnya. Sedangkan Tisim Kuring masih hidup bisa kena Himalaya buka ya manfaatnya kasih ayah. Nah itu intinya namanya. Maka pengen ras intinya jaroh pengen kayu tempat niatan ibadah ngejalak barokah mugia tinggalkan amal kasayan anu dipikarido ke Allah Subhanahu wa taala atur nuhun Pak kan pangitan istilahnya menceritakan sejarah tentang yang Cakradewa teh seperti itu ada jelasnya nembe tadi dicariokeun ku Bapak Kunten mudah-mudahan penduduk sadayana ngauningakeun kanu sejen informasi anu laras-laras istilahna kitu panginten. Atur nuhun Pak sate acana kumargi tos magrib banyak ya pangintennya netepan hilalah. Atur nuhun Pak. Ya mangga.
Ya pemirsa, sekarang di sini juga banyak istilahnya yang ziarah ke tempat. Kita tanya-tanya maksud dan tujuan mereka apa ke sini ya. Assalamualaikum. Salam. Teteh di paling mana? Abi di Bandung. Oh di Bandung. Mohon. Mohon. Sering nggak dia? Sering. Sebulan sekali lah Hmm. diwajibkan. Diwajibkan. Wios naros? Mangga. Dasar sarang tujuannya istilah teteh ziarah tadi itu. Intinya mah ini sih menenangkan diri dari hiruk pikuk kota yang dengan pekerjaan, dengan banyaknya masalah rumah tangga, pekerjaan ya, pekerjaan dan lain-lain. Setelah datang ke sini dengan dibekali zikir, terus menghirup udara yang segar, terus dengan suasana yang seperti ini, juga merasakan hati menjadi tenang untuk mengecas lah gitu. Iya. Terima kasih Teh ya. Dia ziarah terus itu sih yang utamanya ziarah. Iya. Apa namanya? Ya niat ziarah saja. Gitu. Terima kasih Teh. Sami-sami. Ya. Tinggal di mana Kak? Tapi Subang. Tapi Subang. Ya. Sering nggak dia? Nembean nanti. Oh nembean bisa. Sudah nembean. Oh mau dari pamaksa dan mudah-mudahan niat tadi ayah istilahnya barokah nanya di Subang ya anak ya di Subang abdi di Subang turun aja Pak Bapak teh kana mana Pak Amin Bapak Amin di dia naon Bapak pembantu. Oh panginten anu sok beberapa di dia alhamdulillah banyak kukersana Bapak istilahna beberapa di dia mugi-mugi aya nilai ibadah sareng barokahna kangge Bapaknya amin. Ya panginten abdi teh jaga sabilulungan nya Paknya ya kumaha Bapak istilahna ngayakeun naon teh dukungan jaga sabilulungan subrek. Alhamdulillah untuk sahabat jaga sabilulungan kami dari pukul 3 di sini sampai sekarang menjelang maghrib. Alhamdulillah dengan ziarahnya ke sini, silaturahmi ke sini, kita dapat informasi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudara jaga sabilulungan diberikan kesehatan dan keselamatan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.